kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-baju na kabeh dihijikeun dibuntel, segala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana cerik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maot, ki anu maot, mang anu maot, sekedar cerita. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nupang kolotna di dieu, Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot ge sarua, Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sami aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet Soleah. Para kiai, para qori, para ustad, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna.
diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir nu sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan dibere jala lujur, dibere araradin, dibere karunya ka rakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat. Asal urang asa memiliki kanyanga sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna. Salah tantu tai ngomongnya. Nu kusim kuring dihormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga. Oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah. Kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF Al-Fatihah. Pajana kieu geus di ila ruhian nyana hirup kos dugeus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat Masya Allah. Ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh orek daek teu boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan we dae si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung ieu hae maksudna yang kumaha sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung
Jambeureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa. Boga keyakinan kitu teh. Jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga, kanikmatan kubur. Atumun teh mah aya malakal maut, ieu ku hari maut. Bakal pindah ke alam barzah. Iya tuh siap. Waliullah mun ditawaran maut siap. Sebab gambaranana nikmat di jero kubur. Nah, kuari dan jadi kaum haji siap. Gidegane. Berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digenjreng. Tah. Iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haqq. Datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae. Sakarat teh mabok. Sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang. Moal sahebatna paharto paeh ngehenen. Ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ieu batu cak malakal maut teh geus ieu mah anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim. Tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid. Paeh nu sakitu hakna, nu sakitu jelasna, geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas maot. Bapak urang geus ti heula, bapak kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih heula anti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahid, jelema arembung kana paeh. Lari tina paeh. Hayang tina paeh tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka beh ge kitu nu hayang paeh mah moal kos di ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tamah bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon. Alhamdulillah lak apa aing cenah ieu paeh aing paeh nya geus kesangan ira deuk paeh teu paeh malah mah cager. Nyana nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek. Boga panyakit batuk bae teh naon ngaran-ngaranna? TBC. Lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nyana. Geus beres aing lah geus. Kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna. Kuari hirup keneh. Ngan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon praknya nginum beneran arti dan can datang ke waktu paeh waktu teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah salila ieu urang ngamumule awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun. Cek ge lah meureun topo meureun awak. Boh rapi. Pokona diurusan lah awak teh. Nginumna teu sambarangan, daharna gitu kene diurus ieu awak teh. Ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanana
lain awak dibere gambaran-gambaran. Masya Allah kan henteu saha awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk, dahar di mana ya isuk, minum naon ya isuk dan lain sebagainya. Hah, ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Nu boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta, isuk di Bogor lah, isuk da deui Bandung lah, isuk da deui mah di ditulah di Nagreg, isukna deui mah di Tasik. Nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu. Lamun luhur mah isuk-isuk di Jakarta, nah sore ke Singapura, nah isuk deui ka ditu ka Perancis, nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna. Abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat dan pejabat karitu pengusaha karitu ibarat santri nu teu boga pikiran gitu. Ih kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana-rencana masaknya tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nyana masak. Santri mah kos gitu beres dahar aya deui nu moal timbal dahar deui. Bloon santri mah nya teu boga pikiran naon. Beres tas dahar aya nu moal timbal dahar deui nyana keur kieu bae anu moal leupeut di dahar deui. Santri mah Masya Allah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya deh siapa hasud ka santri. Santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu maldek malek lain teu boga duit. Santri mah panglobana duit tapi maldek. Oh ieu mah ahli neraka cek teh nepe so jasa santri mah so. Santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat. Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka. Gusti Allah bakal orang jaat sakratul maut bil haqi pasti. Ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seuri aya nu ngagak-gak seurina heuleuh deui lirikan ka kenca mangkerut neuleuh neraka. Ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali ka katuhu pas dicabut set senyum bahkan kesangan bahkan cai mataan isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin entek cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikaseun. Iyalah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup. Roh urang bakalna dibawa ka mana? Awak urang mangke ge diarurusan mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beres dicekel geus eueuh. Coba cekel ieu na geus eueuh, coba ieu na geus eueuh. Coba ya geus eueuh, geus diruru. Bawalah ka imah. Pakaian anu nempel dibuka
nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun, dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun. Sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan. Beres di kafanan langsung salat teh asupkeun ka keranda atawa langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar. Dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak masa datang kadinya beres. Kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel, sagala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana, ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maut, ki anu maut, mang anu maut, sekedar cerita. Aduh, bagus amat eta maut. Dihajah mamah mah, bagus amat kiai anu maut. Si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat. Si itu mah aing mah da sieun. Cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai nyiaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana. Enggesan ketika maut. Apakah carerik alam teu ceurik? Ekonomi tetep bae maju, politik tetep bae maju, segala rupa urang paeh kayak biasa teh masalah. Teu aya nanaon. Korenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli bade jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah orang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah. Aya nu cerik alam moal aya, gunung cerik henteu, tangkal kayu cerik henteu, langit cerik henteu, bumi cerik moal. Hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo Rasul mah, komo Nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur paeh, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, cak batu ini giliran gua. Sedihin hiji-hiji acan. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyaho ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu diceuk-ceurikan. Masya Allah kabeh. Selesai dikubur, tahlilan, terus
7na ruhus batang puluh kayak ngeratus selesai geus kabeh lah potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak didelean ku salaki didelean ku handetolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan wari jadi ahli waris hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa eueuh nu cerik eueuh nu mileuleung eueuh nu sediheun tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia maneh teh dibere umur pake naon umur maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh pernah nyi naon maneh di dunia pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa tah ieu bangsa ririwa ya ririwa kreditan ya tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dinya masyaallah kan tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang surga deketan ku urang indung khidmat ku urang indung deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang surga nikmat pamajikan lawang sorgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang ih nu mantak ieu hajah umamah makiyah cek kula mah hajah mama makiyah mah ahli sorga gila geus pokona mah geus teu kudu diaminin ke sorga sebab salakina ridho ya Allah nya nama keur hirup na geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah di surga aya ridho nya nama masyaallah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye da maksudna kieu pan di ditu mau baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu orenganan di sisi jalan aya tukang baso
tapi hebat gana mawaan baso bae. Ya Allah ya Rabbi. Tah begitu sababara poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri kedamang. Oh Masya Allah beladina masuk ICU. Ya Allah ya Rabb rada raindir rasaan tengah bejaan bae ka Haji supaya asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah bentak aya tadi kula mah dek kawana ka Haji dek ngalayan ka sa ka Haji anu salah nu muriang nya geus kieu bae mal kebal tanu dilayan cenah tah adi kula sok aya kos kitu tah satu sedih aya ku ka Haji bae cenah teh geusaan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti japeh mah bakal bloon mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang habar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang ku urang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nya nama keur seserian di jero kubur. Ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh Aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan aja mama maot ih ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi jeung cerikan ahli sorga ji bontet nu kudu pikiran mah awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami. Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabeladeuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga. Masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu keur di alam dunyana ya Allah ya Rob sederhana salat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang teu lolobana henteu duha kitu keneh begitu manehanana maot biasa we nu nganterna kitu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya urang ibadah ge kan macem-macem ibadah maca sholawat biasa aya nu maca sholawat make metode Haji Wahyu Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah menang 5 doang nya nama menang 5 Haji Wahyu 7 Haji Nur 5 Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji acan teu menang hiji-hiji acan kakarang hadiah deui lah beda ibadah make aturan khusus atuh lain deui
sebab geus mengandai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atuh 1000 2000 babari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kamil atuh kararuan. Bere ku kula cara ieu kieu maca sholawat bae ngaji kieu. Coba macana sabaraha 4444. Kecil aja. Selama 8 hari kecil aja. Kula kosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula maca. Ayo geus maca. Ayo. Ka Madinah ka masjid kabeh. Ila hadratin nabi. Hiji tapae. Hiji nur. Ila hadratin biasa. Allahumma sholli. 2 ta modar. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Daya haji pendek maji. Kula mah teu maca. Emang gua nyaho cenah ya awak. Asal aja. Jadi di antara 50 pangbloon nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya takarang jauh jahare cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh kurang ke ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Urang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha haji pendek mah aya cau illallah nu kadulna cau nu mana ya cau ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa gelut bloon kabeh tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam. Ieu lah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana, lain makhorijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dia mah keur carita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadanya sorana. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika di ziarahan teh bisa ngajawab. Jeung para wali-wali Allah. Nah, ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keur seuseurean bae. Akhirna ditanya ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu teu daekeun ngajawab sugan salat kula biasa bae puasa biasa bae sugan atuh sedekah biasa bae kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul ai kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun. Geus we kula ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala. Geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak teh lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajian mah sehat naon kurang mandek urusan emak bae mah hayang kitu jak macan gering
Kukulah dek diurusan penting mah tas ngusapan mah kudu sia naon ieu ngurusan kudu ngurusan mah bae yang beli sekupi mah semua lain ngurusan tama garong tah iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mentak inget ka abah abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah haju emak tinggal hiji-hijina muriang di tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji peni mah mustika teh keris nya nama otakna pan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya boh menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak jelas para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maot masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam jubah aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah keur aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek nya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula kadang 3 tahun urusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae diladei ka maot tah ku ari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun urusan abah masyaallah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon atuh kungeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa teman-teman ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun eta urusan ngaran ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cakang jeung Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura eta babarija sajawe mah mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti make nu ieu ih teu kos barong ganti deui atuh nu ieu gage teu resep belikeun atuh ka tah sia mah tungtung sok aju kitu tah eta sagala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus ieu mah teu aing teu resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun mun mah penting mah tukang ojek resepeun bae geus kan teu salah tah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus sorga lawang sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ieu kakak yang kopi atuh nyokot engkos teu boga cokor bae pamajikan pohara ya Allah aduh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah
geus aja tuh salaki nyokot sorangan nyokot deui kopi beungeus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokotin emang teu boga leungeun di pemajikan pohara ya mah ya tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kuduna masalah kopi tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ikeur jaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot nu dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun kamu ngerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah sia sakitu beres selesai inggis tapi horenganan nu boga nama halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur Masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca sapina bisa maca takrib bisa maca fatul muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo ke kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat Masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dieu ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun kula geus garasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya ya Allah keur hitbah teh ngalamar balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teu aya kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhana naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah nah jang sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae ngingintil deureus lamun bagus mah nya kaset geus leungit lamun jore ngingintil bae urang ke dikubur saha itu batur maneh iya ieu teh boga batur kos ieu ku di dunia sok macem-macem saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jore Ahmad iya eta nyedekeun si Mbak oh ieu kula cenah anu susuna ojol jeung baso teh ya
ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh tah jadi kosiah dumungan wae nyeun amalna kosiah idit nya ka ditu moal bisa init timimiti ayeuna sagedeng deui bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae ya Allah ya Rabbi endeu kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah tapi lamun amal urang bagus da kasetnya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya mah akur jeung disolehar ngan buntutan doang tah jakos kitu ieu mah kok kaset amat oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran nah ieu dibentukeun seperti kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil alamin sakedeng deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokona tenang we kula selalu milu sampai ka sorga ya Allah ya Rabbi senang amat tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun coba-coba urang nyieun kasenangan nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho sok jauh pagetu aing paeh mandi urang wudu urang Allahu akbar jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mah tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk hudang deui dideuleuy jam 2 ke bae jam 3 abe deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh urang moal wakah heulanan tungtuna mah henteu bae malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun hudang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun hudang aju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasrah teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna nah Haji Pendi kan geus mesen bae cek nyana aing deketkeun ka jawara abeh kadenge genjreng-genjrenganana nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara tilok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya ceuk atuh malaikat geus senangeun akur ieu mah ceuk ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula getah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ka abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah
Nah mantak orang mun bisa bah dikubur deket Kangjeng Nabi di itu di Madinah. Kayak dipek-pekan saya ku Arab. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atuh sia yang mulai awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah, eta saupa kitu. Dibulak-dibalik. Waduh, teu layak atuh make nu bagus. Gantungkeun. Make nu jore urang. Nu jore lah. Ake awak. Siapa ngorak ini? Kan make nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui. Sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe. Ieu sia kumaha? Lamun aya haji terseupeun ka sia. Nu bener atuh siapa ngorak keneh. Buka baju gantungkeun. Make deui nu bagus. Awak. Sia make nu bagus we tolol amat. Nanaonan sia. Sia teh hayang dimuliakeun ku makhluk kan berarti. Hayang dihebatkeun ku makhluk, hayang kapandang ku makhluk. Hayang dipandang ku makhluk mangke di akhirat. Ku Gusti Allah kapan sia kita neangan nu ku sia hayang kalem baheula. Cak Allah sia hayang dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu. Sia teh hayang katangen ku batur, teangan batur. Anu ku sia dimaksud hayang nuleukeun sia, cak Allah teangan ku ari. Hayo, balik ku teangan ku sia. Ih, sieun atuh gantungkeun. Make deui nu jore. Awah. Siapa ngorak keneh. Asana kebal-kebal sataranjang ieu budak. Dibulak dibalik ku urang. Salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang deuk salat, tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu? Nangtung di mana? Di masjid. Nanaonan mana nangtung di dieu? Deuk salat. Kita ku saha ieu salat? Kita ku Allah. Ari Allah naneulekeun, lain neulekeun deui. Allah Maha Qadim deuleu nage Qadim. Aju isia hayang di alamna ku saha? Ku Allah. Ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus. Nyaonya. Balik. Bolak-balik. Allah mah nitage nutupan aurat. Nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara. Daon hartina urang salat, ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang. Naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah. Rugi ka bina-bina. Balik deui. Bolak-balik tasawuf mah kos kitu. Tasawuf mah kos kitu. Ngaranna ngaji diri. Make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah. Make nu jore urang asa ngora keneh. Ujung-ujungna kos abi broza kos gitu. Disebut jelema jajin, disebut jin jajelema. Berarti nya nama bainal jin wal jelema. Momonon. Aduh Gusti Allah aku. Sok supaya jadi jelema beneran orang indallah. Hayang galem ku manusia mah moal kebal. Hayang katangan ku jelema moal kebal. Urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang. Bakal ditinggalkeun. Ani gadi itu. Sutra cekal tendang belah katuhuk, emas cekal tendang belah kenca, cekang yang nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha. Ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula, halal ka para kaum hawa. Masya Allah. Umuktada hadza lan utawi peterapannya ikil hadis iku anna zakat la tajibu
satu zakat qara wajib zakat ala nisai iya tasatu yang bilang wadan pihulihinna ing dalam papasan nisa wa bihilan kalawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhu lan muatan hu ing adamu wujubiz zakat apa ketawi salat wa jiryanul amal lan lumakune amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang nana dan alam zakat saking nisa eladzalika ing atase mangkono huli ugora bani palan mutasabang nama benepa wujubiz zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa manahu an tamana wajib zakat iku idza balagot nisaban tatkala tumeka yahuli ing nisab amlan lil mutlaq wal muqayyad kena den mahmalkeun kena den tanggungkeun den mamukeun gaduh mutlaq alal muqayyad wa khiyan bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walam tasbut indah istilah hadis tahdid wal wa'id walam tasbut indah jahul lan ada tetap dalam mengujumhur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil ladhi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim sedaya puji datang kepada Allah Rabbil alamin ala kulli hal kana sakabeh tingkah Allah ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakabeh pangkat ibwan lil abidina jajagaan aragsaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbat lil arifin jeung sebagai qurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqiyin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat bae jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda jadi kanyahokeun kudu ina masing-masing anu nyaho aya anu secara umum bae aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan darajat dunia mimiti pendidikan sekolah SD SMP SMA daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sabarit gara bada tuh aya nu 30 nu 50 macem-macem nekan neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik ayo mara polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waringis jadi tamtama hayang ningkatkeun itu darajatna pendidikan deui hayang ge manehanana meraih kapten terus kabelah itu terus jadi kitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren
masantren ge campur bari sekolah sekedar jang mengenal Allah di bibir doa moal datang ka teh moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mudirun eta mah kos kitu mangan di bibir doa naik salap santer ngaji amil jurumiyah teh biasanya ya tanggal 15 tahun mah maca triat takrim nang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelah jero rada kabelah jero mun hama mun teu kena hama mun teu kena hama mun kena hama kena hilit atuh sarua bae aya anu geus beres masantren ditata melalui pendidikan khusus untuk meninggalkan ilmu tidak ditinggalkan satungtung make ilmu baik ibadah mual mantep ditinggalkan ilmu supaya orang boga rasa orang mun make ilmu baik atau di syariat baik ilmu hukum ditinggalkan eta kun urang mah berapa eta kos itu berapa lo nuntun itu berapa dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkan ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wujud kidambako mughalafatan lil hawadisi tong treng ilmu tuh apa sih eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujud na ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta mah ilmu ngaran ditinggalkeun make kos kitu bae mah teu ibadah TK teh mah kos kitu. Nah, ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru. Nah, ieu kitab ieu teh dik mengarah kana ninggalkeun ilmu. Mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaqbilul hitan. Ieu teh supaya bener-bener ditata heula ilmuna. Kena jadi ulama abeh sieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu. Jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung. Jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing. Jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia. Sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit summun qatil. Dunia teh zahirna halawah batina summun qatil racun anu mematikan geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lompat sieun ka maung lompat kuari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasa tah malah mah urang wiridan salat di hayang dunia Lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia sia. Kaden teh endek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong. Cablak-cablak amat sumut dunia sia. Loba omong. Be cenah sia mah marah ini balik-balik sagari itu. Ipan aja kos kita ini gitu baik. Dunia kajauhan baik guys, kajauhan kajian hukum aja.
lompat ke mana dunia baik. Nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu, nyamperkeun neraka. Jelema lamun bobogohan jeung dunia, neangan dunia berarti neangan neraka. Da cenah kiai ulah sok ngomong kitu, jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih. Ieu mah. Wal beres. Nyaho seuneu bakal ngahuru lompat. Nyaho dunia bakal dilakakeun teu rek lompat urang mah. Teu nyaho. Berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah. Sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nu sieun kuari pinter jasa hadisna, pinter jasa Quran jeung tafsirna, tapi teu sieun ka Allah lain ulama. Lain ulama teh bagus kitu mah. Bajingan. Belon mah handapkeun bajingan. Luhuran teh belon. Bajingan makan geus parah. Lain cakula, cak Tuan Abdul Qadir. Ikeur nerjemahkeun bahasa Tuan Abdul Qadir. Ai sakadar loba ilmuna bari teu sieun kana dunia mah mah lain ulama nu kitu mah bajingan. Anu sieun ka Allah ulama, ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia. Mantap teu layak ieu diaji ku urang teu layak. Ieu kitab ieu teu layak. Diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak. Cak dikudoli kumaha di NU sarua pun. Si masuk gajun ka NU bae. Teu sarua ieu walai teh. Mantap teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar. Bangsa urang mah ieu. Dek dikodok, kacerokan urang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel. Ah, teu sama haji bae kan. Asal bab ngodok begitu. Dikodok begitu. Iya, lain lalagaan ya orang nonton ya. Orang nonton ahli-ahli Allah. Maca kitab ieu orang nonton. Urang naon-naonan. Urang mah nyaritakeun ulama bae tadi. Pasti setiap ulama berarti jama tina alim. Alim teh manit tasofa bil ilmi. Aya ilmuwan. Kesibatan ku ilmu kuloba jadi ulama. Nah, ieu teh ya loba kanyaho. Geus lamun loba ka nyaho, loba ka sieun. Urang urusan dahareun bae nyaho ieu teh aya racunan. Ulah. Nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaran-ngaranna? Hah? Formalin. Lain formalin. Formalin mah pengawet mait. Tuh, siapa teh apa gue eta keneh. Berarti kurang ilmu teh sia. Karek digetak sakitu bae geus sieun. Tah, ieu teh ya loba ilmu, loba kanyaho. Naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi. Nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi. Nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa. Lillahi ta'ala beneran ieu mah. Tanyakeun. Nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahan ya mung nyana nu nyieun pabrik, nyana nu embung. Nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie. Wajan ku kumaha ge? Sebab nyana nyaho. Ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit. Ngundang penyakit. Jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit-penyakit diondang. Ulah kaget. Lamun kaya emah, ulah kaget. Darah tinggi, ulah kaget. Ginjal, ulah kaget dan lain sebagainya. Mie teh lain dalagan. Embungeun nu boga pabrik mie. Nah, kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna. Nyana mah embung ku ilmuna. Lamun nyana daek berarti bunuh diri. Lantaran iya abi berojak batu nyaun terus tidak ada kurang ilmu nyaho-nyaho huntu be murag